Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Dede Kurnaisi dari kelas 12 IPS 1 ingin membacakan warta atau berita tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ngagelar pemilihan ulang dina poe Sabtu tanggal 12 bulan Desember 2019. Kejadian ieu nyusul palanggaran basa tanggal 9 Desember harita. Sejumlah 549 pemilihan di TPS 3 di salah sahiji kalurahan di Kacamatan Poso, Kota Bela Kaler ngalaksanakeun pemilihan ulang. Panwaslu Kabupaten Poso negeskeun yen pamilihan ulang dilakukan seges diputuskan saprak ayana palanggaran ku salah sahiji jalma anu milih leuwih ti 1 surat suara. Dina pamilihan ulang, panyelenggaraan oge ngeganti pupuhu jeung sakabeh anggota KPPS. Palaksanaan pemilihan ulang Bupati jeung Wakil Bupati Poso nu dipilukan ku 4 papasangan jalan kalayan lancar jeung panjagaan ku aparat kepolisian. Sekian pembacaan warta dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.